Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Salah dina sangkaan kakara oge panuria sabatur-batur reureuh ana rong heap teh Bah Jagur datang bareng jeung Surya. Sanajan tadi geus bulet jen Bah Jagur teh rek di ayonan kalayan sapinuhna hate. Ari geus rog mah pasang rog make aya ngageter oge kan hate. Cacakan mun teu kagok jeung teu sieun disebut hayam lisung mah aya di antarana anu bujurna kokoplopkan. Bari sukuna kekejetan ngajak lumpat. Bujur oge sarua nilubat ceo berat-berat berot. Alah. Si Nuria eta teh keur megat kaula meureunanya. Bah Jagur ngarandeg. Serina oge geus matak muring ka pulu-pulu. Memang leres nun. Namun sanes saja maksad awon Bah Jagur. Panuria nemalan sare. Susuganan Bah Jagur bisa dibawa badami sanajan ieu teh ipis-ipis pangharapan. Puguh Bah Jagur mah teu ngartieun kana babadamian pantang pikeun manehna mah. Teu perlu api-api nu dia. Kaula oge geus ngarti euy. Lain maksud goreng ayam begat di jajalaneun teh. Dasar manusia we, lain manusia regejeug ya. Omongan Bah Jagur pinuh ku panghina. Memang saesna kaula mah teu pisan-pisan aya maksud awon. Teu perlu babatot sia. Nu dia kurang ajar sia. Hayo sia geura pudi lamun nya sia lalaki mah deuleu. Bah Jagur tinimang beunang dipepes mah nafsuna. Kalah kabeuki ngagegedur. Disangkana omongan panuria kitu teh ngan sakadah rek nipu malulu. Tapi panuria tetap sare. Pikiranana sateas-teasna hate jelema moal saperti sateasna batu. Sugan we di babaleuleuy mah henteu teuing murugul nafsuna. Ngan orokaya jaja ngarasa teu tahan barang bapana terus-terusan dihina ku anu jilawana. Teu anta parah deui cung we manehna luncat ka hareup bari ngagero. Anika teu kudu loba batot sia Jagur. Wah, rek naon perluna pangna jor-jor ka dieu sia teh. Puah. Jejebolan sia wani calangap. Didinya sia wani calangap mah deuleu. Surya namalang bari luncat ka hareupeun jaja sarta teu anta barah dengan hiuk we ngirimkeun peureupna rek ngahanca cukang irung. Memang sia lain jejebolan. Geuningan sia oge kabur deuleu sia. Didinya nu kabur mah deuleu sia. Urang ajar kawas heueuh we ngaku-ngaku jago. Jaja celeh likat. Ngagentak ngejat ka gigir dina gerakan ulin pentas bali satekah pola nyambar sukuna nuji lawan. Ngan orokaya Surya oge ayeuna mah geus boga pangalaman. Sakilat manehna ngalobah kuda-kudana.
ngageser mundur ka tukang babarengan lengan katuhun anu ayeuna geus ngadius rek meupeus suku musuh anu rek dipake nyamer. Tapi Jaja teu bisa katipu ukur ku sakitu. Manehna ngegentak ngaragarageun awakna kana taneuh. Dua leungeunna dipake nahan, sedengkeun dampal suku kencana teu katiten ngaheak ngejeh gado anu jai lawan. Tapi Surya memang geus asak didikan sarta latihan dina nitenan gerak-gerak tipu musuh. Sanajan leuir geus hasil nyelametkeun gadona ku cara ngadangheungakeun sirahna. Poroh kaya Jaja anu memang geus ngarti kana gerakan lawan. Sakilat manehna ngasupkeun dampal suku katuhuna dipake mapag careham kenca. Anu kayaan badana doyong ka hareup sarta semu-semu ngagaweong ka belah kenca. Anu tumerapna pikeun Surya sakali eumah geus teu bisa naon-naon deui. Iwal kudu narimakan nasibna. Manehna ngageblag ka tukang. Sabot awakna ngoleang keneh Jaja ngagentak ngakurinjal hudang. Sakilat dua leungeunna nyamar dua suku anu jilawan. Karwak sarta terus ditotogeun. Kalawan teu ngalobakeun pamolah deui awak Surya anu rek ragrag teh jadi ngoloyong anu saterusna sirahna neungar kana tatangkalan anu jadi pager jalan. Awakna sapotong ngagebros mubus ka jero. Sedengkeun Bah Jagur ti barang anakna jer patelak oge teu ngalobakeun diomong. Seak we manehna narajang ka Panuria ngagunakeun dengan kencana rek nggampleng kana careham. Barokaya Panuria oge teu cileureun ngagentak ngabalirkeun beungeutna dibarengan ku ngarobah kuda-kudana mundur semu nyerong. Puguh ge tengeulan Bah Jagur teh ukur tipuan sakilat leungeun kengkongna anu siga-siga teu walakaya teh ngahiuk rek ngabauk sirah. Panuria ngaranjug reuas. Tapi manehna teu leungitkeun akal ngagentak kalalapkeun awakna. Terus ngajaul ka tukang bari nejehkeun dampal sukuna. Nejehkeun dampal sukuna kana kekamplong lawan. Atuh Bah Jagur ayeuna mah anu ngaranjug sarta memeh bisa naon-naon dampal suku musuh geus ngajedak manten. Anu akibatna geus teu bisa ditawar-tawar deui. Badan Bah Jagur ragrag ka tukang. Katipu atah-atah ku gerakan musuh dina ulin tanah seberang hasil guguruna di pangumbaraan. Jerek-jerek Bah Jagur hudang deui. Maksudna mah rek terus narajang ka Panuria. Tapi batur-baturna teu cicingeun. Beregue Bah Jagur dikarapuk. Pada numuk, pada mabuk. Teu beda we ti atawa ti ngepung bagong lantaran diantep oge lain antepeun. Geus sidik rek ngabinasa dibawa leuleut teh kalah muncugug ka hulu-hulu atuh puguh we amarah Bah Jagur ningkin rongkah. Keur mah mana ngalaman make tujurah roh katurug-turug nempo anakna deui ngadon ti bebes kana rungkun pager jalan der we manehna ngamuk kuak ngawi. Bener teu beda we ti bagong bayangan anu dianjingan. Suruduk manehna dina gerakan bagong nyuruduk. Kudu ditarajang dua-duaan sakaligus rubuh. Sakli ayeuna mah dina gerakan badak cihea. Nyuruntul bae dua leungeunna motah mubak mabuk ka gigir. Anu keuna ku panarajang kabeh eueuh anu mangap mulia. Ting carungkel harebah teu beda we ti tangkal cau dituaran. Ngan Panuria jeung Pasamsi anu masih keneh belejag teh teu kasabet ku culabada. Cung cacing cetna rada lingas. Gampang-gampang kabenangan ku panarajang Bah Jagur. Anu petalakuna memang geus ancur-ancuran. Leungeun kengkongna Bah Jagur rek ngahanca beuheung Panuria.
Panuria rikat ngalegot bari ngasubkeun pereupna rek ngahanca iga, tapi sakali ieu mah lawan teh kalah ngagelod kawas anu ngahaja nyebakeun iga. Sedang leungeun kengkongna terus ngahiuk rek meupuh hulu. Tapi Panuria geus leuwih teu heula ngarti yen musuhna ngahaja pikeun igana lantaran aya nu diarah nyaeta sirah manehna. Ingat kadinya ngagentak Panuria ngajaul ka tukang. Lantaran dibalitungkeun untung rugina, bener mahena bisa hasil notok iga burung musuh, anu akibatna paling-palingan ukur seueur, tapi sirah manehanana pasti bakal kabenangan anu akibatna piraku tematak bejad. Oro kaya Bah Jagur teu cicingeun. Mireungeuh lawanna ngejateh terus nyusul tepus. Tapi pas Samsi teu cireun, manehna ngagentak ngirimkeun panimpugna rek ngahanca Careham anu jolna ti gigir. Atuh daek teu daek kapaksa Bah Jagur ngaraneg leungeun kengkongna ayeuna mah robah tujuan rek ngahantem sirah Pak Samsi. Tapi nu dua baturna anu geus sarudang deui kalawan babarengan ngagentak ngayakeun panarajang ti tukangeun. Surti yen tonggongna diancam bahaya, rikat Bah Jagur malikeun awakna bari ngageser ka tukang. Ngan oro kaya peureuh Pak Samsi geus teu bisa disingkahan deui. Ngacrebet ngahanca huluna. Teu buduh mata katulengan oge puguh ditimpuk satagarna atuh. Gelos ieu wajar. Bah Jagur ngarontok ka Pak Samsi rek mariuskeun beuheung. Ngarasa gemas dume huluhna kabeunangan dibentur. Tapi Pak Samsi oge lain budak kamari sore. Ngagentak manehna luncat ka gigir. Bah Jagur teu mereka sempetan rikat nubruk dina gerakan bagong bayangan. Panuriana mireungeuh Pak Samsi keur diancam bahaya. Sakilat ngirimkeun tajongan kana iga burung lawan. Bah Jagur ngarancug deui we ngaranapan panarajang Panuria anu teu disangka-sangka. Jaba lain diseueuna karasa nyelek kana angen. Cul Pak Samsi rikat mehna luncat dina gerakan mau ngarontok rek ngarekeb beuheungna Panuria. Tapi baturna Panuria anu opatan ngagentak masing-masing ngirimkeun panonjokna kana badan Bah Jagur. Adu antukna jabakan awakna bukbek panonjok teh manehna ngagedebut dangkuban lantaran sukuna dirampid ku anu saurang. Kurunyung deui dampal suku Panuria ngabletuk kana sirah. Tapi Bah Jagur bener-bener kuat luar biasa. Sanajan Bah Jagur teu puguh rarasaan, manehna ngagentak ngagurinjal hudang. Di sejen pihak nyaeta Surya anu tadi tibebas kana rungkun sisi jalan, manehna geus ngajar jek deui. Kacidang entabna nafsuna. Tacanaon-naon manehna geus nubruk pager. Ngarasa wiwirang di kolong catang jaba disaksianku anu jadi bapak. Bontong wakabungas ya jaja. Sakieu mah dewek teh mere hate deuleuh sia teh. Surya ketakna mah teu eulem-eulem. Tong kala kabacot, tong kala bacot sia teh. Sok rek kumaha? Ku kaula mah moal burung di taneh deuleuh. Hayang dibebaskeun di kala pagar sia teh. Peta lakuna jaja mbak panas laker. Alah sia kurang ajar tak kabur teuing sia. Dasar tanggurak. Koplok sia, coba mentong ngejat adinya mah sia laki. Surya anu geus teu kuat nahan nafsuna, sakilat ngirimkeun jurus ku guru gunung. Memang dewek lain bekang euy. Coba we ragap ku sia ari becus masok. Jaja namalang bari ngalegot mikeun panarajang.
Sok maihna kuda-kuda deui. Yang hareup ka nu lawan. Tacan males ngahaja di arah sangkan musuhna kalap lantaran geus karasa tingkat pangabisana nu jadi lawan teh memang saluhureun. Potong tak kabur sia setan kurang ajar. Diwajak sak waing. Surya nyebrutkeun di jurusna lain di panasna asa pisan dijieun budak rodek hulu ku anu jadi musuhna. Nah ngabatot teh kasar-kasar teuing sia goblok. Manusa deuleu aing teh sia teh lain jojodog sia teh. Namana sia teh geus bolor mata sia teh. Duh aing teh manusa sia teh. Amarah Jaja beuki nguntab-nguntab bari ngomong teh maina rikat ngepeskeun Panarajang. Deuleu sikap Jaja bener-bener kawas anu nyoogado. Lain di tumarapna ka diri Surya. Kebeda we ti Bagong Bayangan memang saluyu pisan jeung gerakanana anu harita digunakeun Surya nyuruduk bari nyabetkeun dua curugna kebeda we ti Bagong. Tapi kalawan tenang pisan. Jaja nyingcat bari ngababukeun deungeunna kana punuh. Cidong luncat di kagigir bari nyabetkeun di tajonganana. Tapi Surya anu lahir batina geus digemleng ku anu jadi papana. Sagala Panarajang musuh teh teu dirasa. Terus we maena nyuruduk bari nyolocoskeun dua ramona kenca katuhu maksudna marek ngarak-rak iga anu jadi musuh. Kamana ngejatna Jaja terus kumanehna dituturkeun. Anu antukna Jaja jadi kawalahan oge. Lila-lila mah tanagana leuseuh oge balas cung cacing-cat nyingkahan Panarajang Bagung ngamuk antukna mojok kana pagar sisi jalan bari napasna renghap ranyu. Panuria anu harita geus padungdung deui jeung Bah Jagur. Kabenar mahnena keur nying hareup lantal musuhna keur ditarajang ku batur-baturna. Laet mahnena kalau jadi anakna kereng hapranyug bari nungguan nasibna diseruduk begu. Kepanjang mikir deui, seak we malehna luncat ka tukang. Teu tatapaseli dengan habak we Surya dipopok pundukna tapi istuning mata kaget. Jeung tilimbang harampayak Mas Surya kalakah Malik sok hiuk-hiukeus. Badan Panuria ditubruk cileus-cileus. Ramo-ramo Surya ngahanca. Dua gigir Panuria ting belebes di antara tulang-tulang igana. Anu akibatna hebat oge, Panuria ngajengkang bari ngoceak. Getihna ngabarabai tina sela-sela iga ngalemereh ngabaseuhan dua gigirna. Ngabeuleugeuner beureum. Jaja geus biasa diselametkeun. Geus bisa diselametkeun tapi Panuria jadi korban akibat nyalametkeun anu jadi anak. Ku kituna Jaja jadi galap mata. Geus make ijiran deui sabrut pe manehna narajang musuhna anu harita masih keneh nonggong. Barita ku punukna curung gunung surah diangkat semua anu hampangeun pisan. Teu anta perah-dengan gejret we ditinggangkeun satakarana tacan oge hudang ku Jaja gancang dirontok awakna ditinihan sarta sirahna didagor-dagorkeun kana taneuh. Nyata tanah jalan anu rentul pinuh ku batu. Bogoh we sakedapan Mas Surya teh teu bisa pisan walakaya. Keur mah dibongohan turug-turug dihanca teu dibere kasempatan pikeun meta. Anu antukna Surya ngaleh-leh daya dayana. Bah Jagur anu harita keur jong-jong yang hareupan musuh salima-lima. Barang maehna ngarelet ka anakna satengah kelisiksa ku musuhna. Sakilat maehna ngarobah gerakanana ngagunakeun gerakan kolecer huni.
Sanajan harita cacar ngagunakeun bedogna, tapi leungeun kengkongna teu kurang-kurang hebatna. Sakur anu kabenangan kabeh oge eueuh anu bisa nahan. Ting carungkel teu beda we ti anu dipantung ku gada besi. Maksudna Bah Jagur harita hayang buru-buru ngelehkeun lawan-lawanna lantaran mireungeuh anu jai anakna keur disiksa ku musuhna. Tapi tacan oge musuhna ragrag kabeh. Pokona mah pasamsi anu teu kira-kira lingasna teu gampang ditarajang. Surya anu memang boga kakuatan anu kalintang hebat oge. Lantaran ilmu batu karangna geus kasebut luhur tingkatanana. Sakiceuk mehna geus bisa ngawasani dirina sarta teu antapah deui karawak bae dua leungeunna ngaramas beuheung jaja dicakek satakarna. Gurimbal. Surya Malik sok jaja ayeuna mah anu aya di handap. Blatuk silah jaja ditagurkeun kana batu. Curung kunung awakna diangkat kawasna bae rek dibebeutkeun pikeun males lantaran tadi oge manehna kungsi dibebeutkeun. Panuria anu tadi pernah namru harita geus igeg-igeg rek hudang. Reet ka anakna anu dek dibantingkeun. Reet nangtungna jeung teu tulus. Kodomang we manehna ngorondang. Disangkana Pasurya atawa Bah Jagur mah tangtu Panuria teh keur sakarat lantaran getihna oge masih keneh ngabayabah. Tapi kalawan teu disangka-sangka baraya Panuria sakilat ngarawu susu Surya atau suku Surya ditarik sakuat tenaga. Atuh teu mingeu deui koleang badan Surya ngacengkang silahna ngabletuk kana batu sedengkeun jaja mah salamet teu kabawa ragrag lantaran manehna rikat luncat. Bareng jeung ngajengkangna pasamsi lantaran puhut ceulina ngapabuk leungeun anu kengkong. Nah anak burudul teh pangeus lemur daratang sabedog-bedogna. Memang teh nama mahna teh teu milu moal rek kabantuan. Tapi barang aya beja yen cenah Panuria ngalaman namru tungtungna kabeh jeung nekat sajabebela. Lain deui atuh Bah Jagur ngaranjugna baraya. Teh nama mahna teh rek terus ngamuk bari ngagunakeun bedogna. Tapi ras ka anakna nu harita keur ngabebengkang bari teu inget-inget kalawan teu mikir panjang deui kajlong we mah loncat nyamar Surya. Rigidig Surya dipanggul belacat we mah kabur. Geus teu nolih ka pangeus lemur anu ting corowok bari ngulang-ngulangkeun bedogna. Panggung hatupna inyu. Burwanana lega tapi barala. Sakulingna jempling. Ku saliwat mah imah teh siga anu kosong. Tisuk mula pantona nutup. Ditepas anu palupuhna tembong. Kuleuheu. Rendang hayam keur alulin. Taina cucret teu celikna sabudeurna. Sanya nama imah teh aya eusian bogana Bah Jagur. Ti tadi oge araya di imah keur galuntreng we jeung anakna. Ngan lantaran nyalitana lalaunan sorana teh tembus kaluar. Alah tetela euy. Lemur si Nuria mah ngelmo sapi euy. Tukang koroyokan. Cek Bah Jagur bari jarang jeleng hareupeunana Surya mendeko sila kekek. Moal ngarugrug engke mah ka mah Bah sigala mah Bah. Surya semu-semu hariwang.
Mual sarjan urang di dieu sasat ke rarasapeun ka urang oge. Tapi lamun aya anu rek ngagajabah ti sejen lemur bah pasti mamikeun euy. Hal ieu geus cukup bisa dikanyahokeun ku lemur-lemur sakulingna. Bah Jagur mere penjelasan. Tapi ulah sorogoto bah. Pangartina si Jaja teh kaitung cukup oge bah. Teu beunang dilaworakeun. Bah Jagur ngelingan kanu jadi anakna. Mohon mung abdi mah hoyong patutunggalan tacan puas. Upami tacan ngajorot teh bah. Sanos dihurup pisan ku si Nuria sareng si Jaja moal mundur asal ulah di bongohan we gitu bah. Surya dari anak kernya itana tapi dah nya kitu teh ya